di-subscribe he. Kurat-kurat teuing ke bina-bina ria he. Ih ampun aing mah. Wah lawan ke Indonesia mah. Bagor di salon gara-gara kebanjur ci kopi ya. Konslet meureun aing teu bisa karaokean belah. Kara kamari kene meuli. Jauh di meulina. Ajur di jalana. Padahal di minculak. Teu minculak kumaha? Salon butut yang ditukar jeung ginjal. Aku yang ditukerkeun jeung ginjal monyet. Tuh ieu mah kabel acak-acakan kieu ku dibawa ke dokter spesialis ieu mah. Dokter spesialis jantung. Bagong udang di panas teuing di alam dunia yeuh. Ngalangan bae Bagor. Kenahan sih ada remaja? Nah, saya dulu mitai. Ditanya ku aing sia goblok. Atuh ketempoan aku bolor sia. Aing keurnaeun, keur ngising. Ngaruruas bae dia. Nah maksudnya sia ngacak-ngacak kabel salon. Atuh aing mending ngacak-ngacak kabel daripada ngacak-ngacak tai na karesek. Sia mending ngacak-ngacak kejo di dapur. Coba kana telih. Sia mah gara kana pertelihan bae. Enakan sia ka dieu. Ngeganggu bae lah. Unggal jelema ditanyaan, kakotok-kotok sia ditanyaan. Enek nanya peprongos bae. Nanya lain ngebangus, rek nanya naon sia. Saya mangisi bedul ompong. Anak buah aing, nyawa teh sia. Beungeut dong bedul. Teuing bapana lain aing. Urusan hanteu. Goblok tuh nyatanya kan teu nyaho. Dia mah nanya oge di kupas kemos kok itu muti ya. Atuh kumaha meureun lu sungut aing di kupas kepos mah. Aing mah teu nyaho si bedul ompong mah di mana. Sia mampu hara rek kupas kepos sungut aing. Eta kamanya kira-kira si bedulnya. Teu nyaho aing ge. Geus kebal tuh manggihan. Wah, Bangkawara. Atuh sia mah dina ge nengan anak buah ge sing bener ge. Bawa anak buah teh huntur rajit, beungeut ajur. Tuh kumaha menang ieu mau dina peruntahan. Oh, pantes lu ngeut dong runtah, dong sia. Goblok. Saya sok mangsi kosim teu. Rek nahan sih dinengan si Kosim. Lain musuh bubuyutan. Kamu sok jeung si kosim mah. Rek nahan sia. Bae, sungut menyiku. Emang sunggut aing pas ekot. Nani? Tulain eta sungut pohara menyiku nyebutkeun si Kosim. Kira-kira menurut sia si bedul ompong jadi anak buah si kosim teu. Bisa jadi. Dia aing geus kebal eta tilok milan si bedul ompong jeung si Kosim. Pasti. Ya cek aing mah, si bedul ompong jeung si Kosim mah musuh bubuyutan. Si bedul ompong mah moal daek si Kosim mah, tidak buah si Kosim mah. Oh nya, bener. Geus mending kieu bae. Pada aing nengan sebedul ompong, kalian kana batok. Mending sia bae jadi anak buah aing, digaji ku aing. Maksudnya kumaha ieu? Kieu sia jadi anak buah aing, digaji ku aing setiap mingguna. Pokona mah sia hirup sejahtera, senantiasa aman, terkendali. Aing makmur jeung adilna mana? Kagok rek makmurkeun aing masa ulah saeutik saeutik. Goblok dia diberi kenikmatan ku aing, kalau kamu mental leuwih. Rek kenikmatan naon sih ya? Kajeluna lagi hidup sia teu nikmat. Aing mah hidup aku dulu nikmati. Nikmat dige dong sia mah aing mah teu hayang. Nikmatkeun aing kudu dahar geus sia jeung kulub iwung. Enggak menang nyemur. Geus dia lah aku dulu mau bacot. Baik bisa jadi anak buah aing. Saya bakal makmur. Hai, rupa aing mah geus makmur.
Geus kira nangan bae nu lain Jung. Amar komen salon bae seumur hirup. Iya, diajak makmur ku aing gara rati. Tagal omen ke salon. Ih, goblok sia. Dasar salon aing keruksak, ngeganggu bae sia. Dasar aing tacan karaokean. Aing embung maksa. Geus lah dia goblok gara mabur ka ditu. Dasar dia siluman salon. Dia udah demi cai. Mending aing main salon aing tacan karaokean. Yan. Iya mah acak-acakan kieu mah kudu dibawa ke dokter spesial. Action. Sia kenaan dari maji. Mana? Coba dia jangan jauh aja ih, meninggal aing. Sia kenaan dia dari maji. Nah, udah dor aing. Oke. Action. Sia kenaan dia dari maji. Oke. Dah. Ulang deh sekali deh. Mau. Action. Aduh aing mending ngacak-acak kabel salon daripada ngacak-acak tai. Balik ada ya. Sia mending ngacak-ngacak sangul dapur. Kejo. Hah? Kejo. Nanti tadi teh. Aing nek kadirek nanya. Iya. Sia. Sia job.